Kami dina waktos 150 itu mah 100 sabaraha tuh 130 menit ya. Mangga diatur waktosna kumaha. Teu labas ukur 2-30 menit mah teu sawios. Ya. Mangga. Kadang kan tidak menembus salju ya atau menembus embun lagi. Bah, libur. Ya, libur nih alhamdulillah. Biasa jongjong ngagayem Surabaya. Mangga kita pindah Kang Ilham kadang bari lamihan. Eta bah, saya tampilkeun heula. Recording stopped. Tampilkeun heula sabaraha jami gitu we komentar sagala rupina. Terus fokus kana waktosna gitu. Mangga. Bade opat jalmi heula, opat gitu. Opat ya. Mangga. 10 menitan lah Kang Acep. Iya ada 10 menitan kan? Atas dilanyahan ka di kamari ya. Saya jalmi 10 menit itu Kang? Ya. 10 15 lah, 15 gitu. Siap. Mohon. Mangga dilanjutkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Kumaha kabarna barudak kelas sarehat sadayana? Alhamdulillah sehat. Aya nu udur teu sakola? Hadir sadayanya? Hadir, Pak. Manawis tak aya Pak, Pak Jajas bari kabur tadi Pak. Manawis Pak Jajas. Ejas ge 2 jam deh beres pulang. Siapa? Ya alhamdulillah sadayana hadir berarti absen orang bersih dina dinten ayeuna urang pendak di dina 2 jam terakhir ya membeujeuhna hareudang tunduhnya. Oke, satacan di kawitan lah supaya pembelajaran orang lancar. Nu jadi siswa digambilkeun dina maham dina pelajarana urang pimpin heula kanggo ngadoa. Mangga KM Cep Ilham cobi pimpin heula ngadoa. Pak. Aya enggak satacan orang diajar hayu urang ngadoa. Ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Alhamdulillah parantos ngadoa mudah-mudahan pembelajaran orang lancar sadayana bisa maham kana materi anu baris diajarkeun dina dinten ayeuna. Nah, kanggo pertemuan dinten ayeuna sapertos anu tos didugikeun ku Bapak kamari eta santos beres urang diajar ngeunaan carita pondok. Orang masih kene dina bagian sastra Sunda ayeuna teh. Tapi bentena kamari mah sastra anu modern ayeuna mah urang kana sastra anu buhuna nyaeta ngeunaan sisindiran. Aya nu terang sisindiran teh naon? Cik aya nu terang deuk. Teu Pak. Nyindir Pak. Nyindir gitu Pak, nyindir. Sore saya nyindir. Malibir Pak, malibir. Saur jajas. Sisindiran teh pami dina sastra Indonesia nama panginten caket-caketna sarang pantun. Pami dina sastra Indonesia mah panginten pami pantun mah jigana tos tararang da sering pisan mindeng dina TV-TV dina acara-acara anu sok ditingali ku urang dina di dintena. Dan naon gitu manfaatna urang diajar sisindiran teh ya kahiji tina kahirupan urang pami urang pinter ge kana sisindiran dilarapkeun dina paguneman sadi dinten eta pasti bakalan nyieun urang dipikaresep ku batur ya karena urang mah pinter kana sisindiranna dina obrolanna dina heureuyna. Kaduana nya kusabab sisindiran teh kabudayaan sastra asli ti Sunda. Kan urang teh urang Sunda. Lamun teu ku urang nya rek kusaha deui kitu. Tah ieu pentingna urang diajar sisindiran. Nah, Bapak bade Terus Pak aya. Lantos Pak. Presentasi kanggo dinten ayeuna ti Bapak kahiji
Urang tingali KD sareng EPK-na. Nah, ieu KD sareng EPK-na mangga tiasa di aos. Kompetensi dasarna sareng IPK-na aya 4. Terus kedua salajengna nyaeta tingali urang tujuanna. Jadi urang ayeuna diajar teh erek ka mana lumpatna. Intina mah aya 2 tujuanna, kahiji nganalisis struktur, terus kedua ke hidup sadaya tiasa nganalisis bentuk teks sisindiran. Santos tujuanna uninga urang kana wangenan teh pengertiannya. Di sindiran teh tina kecap sindir anu hartina teh omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun. Ujung eta sastra Sunda sisindiran teh nyaeta karya sastra anu ngagunakeun atikan basa kalawan dibalibirkeun, jadi teu togmol, teu langsung. Aya sababaraha ciri sisindiran teh. Kahiji diwangun ku cangkang jeung eusi. Urang tingali belah langsung kana contona. Ieu contoh sakan tenang ngajelaskeun neunaan ciri. Jadi aya cangkang jeung eusi dina sisindiran teh. Nah, cangkangna biasana 2 pada lisan awal, eusina di 2 pada lisan terakhir. Nah, ieu cangkang ieu eusi. Nah, ieu anu digarisan dipanahan 4 hiji eta teh pada lisan atawa baris. Nah, unggal barisna kudu aya 8 engang. Ai engang teh suku kata. Nah, ieu dirucat-rucat saperti kieu engang teh. Nah, kumpulan pada lisan anu 4 ieu, nah hiji jadi hiji pada. Lamun pada teh disebutna bait. Kami dina bahasa Indonesia. Nah, dumasar kana wangunna sisindiran teh dibagi jadi 3, aya rarakitan, aya paparikan, jeung aya wawangsalan. Nah, pami rarakitan contohna saperti kieu. Nah, aya rarakitan mah papak puhuna atawa aya kecap nu diulang di awal pada lisan. Biasana pada lisan kahiji kecap di awalna diulang di pada lisan katilu. Pada lisan kedua kecap awalna diulang di dina pada lisan kaopat. Eta rarakitan. Salajengna dumasarkan eusina dibagi jadi 3 deui. Aya silih asih, ngeunaan kasih sayang, cinta, piwuruk teh papatah, nasehat, sareng sesebret. Kami sesebret teh banyol atawa humor. Eta ngeunaan materi ngeunaan sisindiran. Salajengna sateu acan kana tugas atau LKPD, nah ku Bapak dites heula pemahamanna karena pedaran anu tadi dibahas. Nah, ayeuna hidup ku Bapak bagi masing-masing kartu. Aya nu kenging tulisana atau redaksina teh sisindiran. Ras aya nu kenging redaksina tulisana bener atau salah. Nah, mangga dibaca sisindiranna terus dianalisis eta unggal pada lisana leres teu sapertos ciri anu tadi dibahas kudu aya 8. Namun leres sadaya berarti pilarian pasanganna anu bener. Kami ternyata aya pada lisan anu salah, leuwih atawa kurang ti 8, berarti pilarian pasanganna anu nyepeng kartu salah. Sok mangga aku Bapak pasihan waktu 1 menit, mangga. Atau sadaya mangga Papayun. Cobi Neng Resa kartuna kenging naon sisindirana. Cobi aoskeun. Pasanganna benar atau salah? Pasanganna benar berarti larasnya 8 sadaya. Nah, Neng Resa benar. Berarti kacindakanna ku Bapak cindakan bela. Hidup sadaya tos paham karena pedaran materi anu tadi. Salajengna aku
Bapak pasien LKPD mangga berkelompok saluyu sareng kelompok anu tos dibagi mangga kerjakeun analisis dua hal ngeunaan strukturna sareng wangun dina eta teks sisindiran. Santos eta mangga presentasikeun per kelompok. Oke, waktuna tos saep mangga presentasikeun kanggo kelompok hiji heula. Terus salajengna kelompok 2. Alhamdulillah atau sadaya. Oke, berarti tos sadaya presentasi, tadi tos saya sadaya, berarti tos paham sadaya, ayeuna mangga ku Bapak pasihan link kanggo evaluasi pembelajaran, mangga ditingali di WA grup kelasna masing-masing. Bapak tos di-share link kanggo soal evaluasina dikerjakeun dina Google Form. Bapak pasihan waktu 5 menit mangga kerjakeun. Ya, atau sadaya ngerjakeunna tosnya ke ku Bapak di-download hasilna terus dilebetkeun nilaina. Kanggo lawungan ku Bapak dipasihan materi kanggo dipelajari di bumina masing-masing kanggo pertemuan minggu payun. Tos kapireng ning suara bel berarti orang tos dugi kana akhir pembelajaran. Tadi tos dibuka ku ngadoa kanggo nutupna oge hayu orang tutup ku sasarangan ngadoa. Tadi teh saha nu ngadoa teh nu mimpin doa teh? Ilhamnya. Abi Pak, Oh, abi mohon Ilham, Pak. pimpin doa. Ayo rancangan sadayana alhamdulillah tos lengse alhamdulillah resep pisan dia jadi yang pada dia mah. Ku kituna abdi baru bade ngadoa di kawitan. Ngadoa. Hatur nuhun Kang Ilham. Mugi pelajaran orang biasa manfaat orang sadaya. Mangga ku Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4, 3, 2 cut. Idenya 10 menit deui kadang ya. Sekedap Abah mah bade komentar ieu mah. Lajo lantaran biar lajo kan. Ya lajo kan kudu aya aksi reaksi ya. Aya aksina aya reaksina. Umumnya mah tos saya sadayana oge nya margi muridna guru deh gitu. Muridna guru jeung nu ngajarna guru. Piraku we guru mah. Anu ngajarna guru, sanes di Gojek urang mah. Ya, urang Gojek, orang suka ngopi titah ngajar, tapi kena montir ada beda pasti. Nah, guru mah da komo urang geus jam terbangna kan tos sabaraha tahun ngaulang ya. Jadi tos biasa. Katinggal relax lah gitu. Jadi nu kahiji mah kan ketenangan ya. Jadi aya performance acting anu tenang gitu kan. Ya. Denganggap ya siswa teh musuh gitu. Tapi mitra ya. Anak malah ada kedekatan lah. Deus heula rasa, deus heula hate. Jeung barudak teu tegang. Pokoknya eta we heula. Materinya bisa ngabohong gitu kan. Materi bisa ngabohong. Materi ke saya kan dina buku panduan. Saya buku pegangan, ongko urangnya da geus malotok dina perkuliahan kan biasa. Diteraskeun karena buku pegangan. Jadi tampilan pembelajaran umumna mah atas katinggal aya relevansina sareng naon teh RPP. Tapi pakai tapi ya. Satu cukup muji wungkul ya, tapi kudu mengkritisi. Dina waktos urang presentasi tadi atau di midang masih katinggal aya sawatara anu sintak anu pabaliut, malah aya sintak dina proses pembelajaran di ABC awal, tengah, akhir anu hartos aya anu kalangkung. Ya. Eta teh jadi indikator penilaian ke kanggo penilai. Ya. Upamina dina awal pembelajaran kan urang kedah aya sintakna. Dina awal, tengah jeung akhir aya sintakna.
Dina awal dipenteuna naon? Dina awal pembelajaran teh orientasi. Orientasinya aya salam, sampurasun, assalamualaikum, jeung saterusna sapaan. Orientasi. Pengenalan, ngalangkungan, sapaan, ngakuan salam tapi doa. Aya doa. Harus doa tuh. Ya. Ucapan sampurasun kayak gitu. Assalamualaikum. Kalebet sapaan. Pendipenteun anu kadua, penteun teh deui langsung karena eta dina orientasi itu kan aya salam, aya doa. Ya. Terus ke aya absen. Ngabsen. Ya. Nataan. Terus ngabsen aya organisasi nepatali sareng kesiapan. Bisi aya kertas, aya sampah naon, aya porsi misalnya ieu nyareng sok kene. Ya. Oh tadi ya kalau ngomong persepsi lah ya persepsi tadi jadi ulihan deui. Ngawitan teh aya orientasi, aya absensi, aya organisasi kesiapan belajar, aya persepsi ya. Terus ngait tina persepsi karena motivasi. Minggu kemarin diajar naon sih urang teh? Anu tanya lagi urang diajar ngeunaan anu motivasinya patalikeun kenapa kita harus belajar dongeng misalnya hari ini. Kenaon manfaatna diajar dongeng atau diajar wawaca. Ya sastra sudah buhur pan eta teh. Diajar sindiran kamu naon manfaat untuk kehidupan masa kini. Apalagi masa mendatang. Jadi eta memberikan motivasi ke siswa kebermanfaatan. Ya, tina subjek matter anu bari didugikeun kurang dini pada hari ini. Ayeuna taya motivasi. Tina motivasi nema karena tujuan pembelajaran. Upami dina RPP inovatif ya. Sintak teh aya sintak ngeunaan tujuan pembelajaran teh aya di dinya. Aya dina pendahuluan bagian akhir. Di akhir pendahuluan. Tujuan pembelajaran teh nyambung karena motivasi. Ayeuna urang diajar misalnya urang tina persepsi terus motivasi. Ayeuna urang diajar dongeng. Ya. Diajar dongeng. Motivasinya tadi kan ya. Kumargi gitu tujuan diajar dongeng teh sapertos kanggo pembelajaran dinten ieu oge nyaeta 1, 2 dan seterusnya. Tah eta dina eta mah ninggal dina RPP inovatif aspek tujuan pembelajaran teh aya dina bagian akhir pendahuluan. Satu acan nema karena inti ya proses pembelajaran. Tapi teu sabios dari jadi ngadikeun upami teh urang rek kalebetkeun tujuan pembelajaran di awal. Inti pembelajaran mangga bagian B. Sabios da masih kena pacaket sareng naon pendahuluan akhir pendahuluan tadi. Di akhir pendahuluan. Saya eta panintan kena di stopkeun teh. Ulah tadi si Ibu Nabila pohodi aduh tengah doa teh dimiti. Tengah doa pohodi mimiti kata Kang Jajas nah poho lah kita. Kami acep geba. Nya sarua poknya rasakeun ku sorangan eta mah. Rasakeun ta eta teh. Kedah nama ilham heula bah, ilham acep gitu. Ilhamna berarti milarian sinyal. Ilham mah keur barusuh. Nah jadi engke teh anu dipeunteun teh eta di urut-urutanana, runtuyanana ya sintakna dipeunteun gitu nya. Ulah pabaliwut gitu. Ulah pabaliwut. Geus anggeus aduh pohon ini mere tujuan pembelajaran barudak. Jadi tujuan pembelajaran itu geus anggeus. Jadi sing runtun we nya, sing runtun sintak diapakeun deui. Mata perlu ketenangan teh. Butuh ketenangan ya. Jadi sakali deui urut-urutanana ti luhur sing nyusun anu kahiji urang kudu aya orientasi salam jelas sadari aya teman. Assalamualaikum ya.
sampurasun eta mah ayanya terus gitu ngadoa terus ngabsen terus aya upper memang ngabsen aya non teh eta teh memang persepsi aya organisasi kesiapan belajar terus apersepsi ya terus motivasi tujuan pada dirinya mangga tapi ningali model eta mah dina inovatifnya tadi tujuan tadi dia bagian akhir tapi orang tadi nyerat oke tujuan pembelajaran di awal inti pembelajaran teh sawios lah pada gitu oke mangga ya. Terus langsung ke bagian akhir dina bagian inti terus ketinggal ayat penggunaan IT lah gitunya di awal gitu ayatnya penggunaan IT tiasa dina persepsi oke tiasa dina motivasi di dia gitu terus ayat penggunaan IT ya anu memang memberikan daya tarik terhadap ngirut barudak daya sedot ya ngirut menghipnotis anak barudak kanggo lebet karena pembelajaran bari duwikeun di ternyata ka urang tinggal dongeng tinggalikeun gambar-gambar naon heula tiasa didinya eta ka barudak udah kira-kira ibu yang ngadugi kenaon tah ieu dina kamari apersepsi didinya diterkeun kurang kayak gubragra karena motivasi ya eta diuningakeun di awal tiasa dina oke nanti sebutnya renjagan ya renjagan awal atau gebragan awal supaya mamal barudak asup karena situasi orang gitu pembelajaran tinggalkan gambarnya lah ya biasa ayat teksnya mun ayat teks biasa ayat gambarna ilustrasi biasa anu memang live anu memang hirup gitu tanya gambarna biasa ayat memang gambar hirup eta daya gebrag awal supaya budak kasedot gitu nya terus katingal aya anu penggunaan eta PPT pangkalan eta tadina hodaya mah sakedeung kan waktu nantinya tapi itu terus sakedeung itu terus aya gambaran kanggo engke dina PPL anu di videonya Kang Dadang ya anu di video mangke dina PPL kada disebatkeun mana orientasi mana non teh absensi mana organisasi mana persepsi mana motivasi katinggal ke mana tujuan aya di kandelan gitu tetapi dibedakan aksarana orientasi bla 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 gitu nya terus ngajajar ke handap teh persepsi organisasi terus motivasi aya ngajajar eta teh janten ngababarikeun ka penilai terus oge ka urang aya garis komando kan bade praktek ya jadi ayeuna urang ngaulah ukur saparapat jam mode kieu tayangan kieu mungkin mapalitan live di sekolah gitu nya direkam terus masihan fragmen anu bade di anggoh PPN ke urang namun langkung ditaunkeun teh di intensitasnya diperatoskeun teh eta dina penggunaan IT ya ka barudak bagian akhir mulai tadi aya dina eta aya evaluasinya aya refleksi sakatinggal sadayana ya aya refleksi barudak kolaborasi jeung si guru terhadap jeung para siswa deui nyieun kacindekan ya aya refleksi kitu nyieun kacindekan barudak malah nanya resep teh diajar dijadikan resep tong amak guru resep Bu cenah ibu guruna cenah cuek ka abi mah jadi kitunya ya ibu guru teh masihan hadiah permen bisa jadi gitu kena urang serius ngabeun barudak ngabeun refleksi jadi refleksi teh mawas diri kanggo sadayana keur barudakna keur guru di kelas dina waktu proses pelajaran eta terus segi kebermanfaatan setelah belajar apakah mendapatkan menang pangaweruh menang keterampilan barudak senang tidak senang ceria tidak ceria eta ge janten abus karena refleksi model tadi we satu acara aya ice breaking gitu nya ice breaking mungkin eta abus karena salah sahiji organisasi kesiapan untuk belajar aya ice breaking heula aya di kesiapan teh di RPP nu baheula mah di organisasi teh nyata ningalian eta bisa aya foto-foto teh sampahnya aya bangkarat naon kertas naon dibersihan
bangku kursi henteu meja henteu merenah diteruskeun ice breaking tadi kan ya ice breaking saya tadi. Jadi katingali aya evaluasi aya refleksi terus aya pengayaan lajuning laku what next gitu sabada ieu teh rek naon deui sabada diajar ieu teh aya tugas-tugas tadi kan kanggo pengayaan sadaya ge katingal ku Abah anu encar mah poho deui anu encar poho deui teh mah tapi umumna mah anu di anu midang mah aya pengayaan mangrupi tugas kudu maca anu muka anu ya jadi na YouTube dan kita lain sebagainya ditutup ku doa saya secara umum mah sadayana tos aya namun katut ngokolakeun meminiz deui sintakna anu memang rasional ya. Rasional sintakna ulah kurang rasional alamun geus anggeus sekarang nyebutnya poho deui tadi ibu udah bilang doa poho deui teh saya doa ya atawa bisi babaliut urang geus nepikeun keur motivasi IPK teh poho can ngabsen di urang teh itu poho deh eta kejadiannya padangnya kejadian dina prakna mah ngomong ge mah disoting ku eta mah ku dua anu mawa padeo mah keur ngajar padeo dua gitu dua jalmi wah lain guru na wungku anu grogi teh budakna oge grogi anu mawi kedah aya nu disebat naon teh Kang Dadang eta teh latihan heula nya Dadang latihan heula minimal guruna ulah grogi ulah disorot teh unggul patuangan lain nuju hamil atau boolna wungkul atawa salah anu disorot teh di aneh anu keur medio di padeo itu aya eta anu di Pangandaran kadang-kadang asananya kasus tanya nu keur hamil geuningan saha eta teh hilaf deui apa budak awewe disorot aya anu geus rupa-rupa aja ge seuri aja ge seurian jadi merenang nanti nervous lah awal-awal kene gitu ya eta pengen kadang misi burit teuing nya da anu eta nu rek ibu-ibu rek ka pasar misi kabur CF laukna kangkung CF di mana teh wortel harunya ibu-ibu tah ya mangga atuh nuhun saya kasadayana aja saya mangga Kang Dadang Kang Dadang bagian bagian bengkel Kang Dadang bengkel Kang Acep dia gegerjegan gitu apa mi di Kang Acep ente lancar nya gegerjegan Kang gegerjegannya tapi sebentar mah lancar kalimun kene suantana mah eta sae suantana aya rupi nama tiriseun kacan sasaran dia dirompok nuju ieu gaya saha ararangkat ka Bogor limang pangmungpung oke ngabuseun kalencing kayaknya ngabuseun kalencing can usual enten ieu heulah jumlah oh ya acara heula nya mencari segegam intan heula nya Kang Acep da salar nama tos didugikeun ku Abah tadi aya ngarodon teh naon Kang Acep di Cianjur ngarodon Kang Acep tadi eta ilham ngarodon kenapa ngarodon teh naon tadi Kang Acep pas nyebat kita yang eta ngarodon cenah aya ge ngaradon dikasih puring lepah ngarodon teh telat ngarodon teh itu sami sareng batur ngarodon teh di Bandung mah pami gaduh pada melan 2 gitu ngajegang pada melan ngarodon pami ngawulang sareng dagang eta ngarodon yang ngawulang di kelasnya icalan di kantin ngarodon saya guru nu kitu pan di kelas teh nya ngawulang nyandak poster nyandak nanti nyandak video nyandakin fokus nyandak segala rupiah nyandak hurupuk oge caleun eta ngarodon disimpulkeun Kang Acep
Atanapi ngarodon oge tiasa disebut ngarangkum. Ngadamel kacindakan ngarodon. Kang Acep sadayana dipuring share screen-nya. Hoyong sambil nulis. Mudah-mudahan tiga gerejegan. Salaras nama ada parantos di dugikeun ku Abah muncul teh ieu nya. Muncul Kang Acep. Gacan Itu Kang? sinyalnya itu mah Kang. Gacan? Gacan. Sinyalna ieu nya. Aja ngebet kan. Berarti nge-share ieu papan tulis. Gacan oge. Ya ieu mah Gacan sedot Katirisan. gunung Jika Tangkuban halimun kah? sedot ku kawah, ketirisannya. sedot kawah ieu mah kaluhur. Mohon kada ieu heula kada halip heula lip cuma namanya ieu deui lancar deui biasanya gitu. Bisa teu cios bias di we ditambul weh. Iya. Enten salarsa tadi parantos segala rupina parantos didugikeun nya kitu pisan. Ya ujung-ujung nama orang teh kumaha ngakalan supaya nu meunteun teh teu capeun. Masa teu capeun teh kieu tadi disebutkeun aya runtuyan kagiatan upami urang ngaulang gitu. Umargi divideokeun engke nu meunteun teh supados henteu bulak-balik Cep. Itu ngaruntuy we dumasarkana instrumen. Ngaruntuy gitu. Upami henteu ngaruntuy engke teh bulak-balik muka videona teh. Upami muka videona bulak-balik sok males